Aduh. Tah ieu mitra sadaya anu disebut jajangkungan atanapi egrang. Lumayan oge cangkeul. Sampurasun mitra sadaya, patepang deui sareng simkuring Kang Kudrat Firmansyah. Tentunya di acara yang paling luar biasa di abad ini, yaitu program acara Yes I Love Sunda. Kalau rasaan simkuring masih keneh aya di Eco Bambu Cipaku. Ayeuna mah urang ngabahas tentang permainan zaman baheula atanapi permainan tradisional. Makanya ulah kemana-mana, urang cobaan di engkenya. Tah ayeuna mah urang tonton heula aya piti-pitina ieu. Permainan tradisional atanapi permainan budak baheula. Ulah kemana-mana. Sok hayu tonton wae. Hayu ah. Naik deh. Hai. Hiji, dua. Tah mitra sadaya. Tadi parantos ninggal kan seueur geuningannya permainan tradisional teh. Eta mah mung salah sawiosna. Tah ieu oge kan namanya teh bedil jepret. Biasana mah sok nganggo leunca ieu teh tapi naon kapukur mah takokak. Tidak berbahaya ieu mah da namina ge permainan tradisional. Ya deh tuh tinggal. Oh ditiup ieu mah. Oh, saramanuk. Tah. Teuh nya, bahan-bahan aja tinggal mitra sadaya upami permainan tradisional mah anu aya di alam sekitar kita. Salah sawiosna tuh tina bambu nya. Ya gitu tina bambu oge. Teuh, tina bambu oge. Penasaran kan? Kayak urang ngobrol-ngobrol sareng anu terang lah permainan tradisional teh kumaha nya. Ulah ka mana-mana. Tetap di Yes I Love Sunda. Only on E-Channel. Program yang akan mengupas tentang permasalahan dan juga isu yang hangat tengah diperbincangkan. Penghasilan yang ditransparansikan atau bagaimana Bapak melihatnya? Penggunaan dana APBD di sektor yang sama. Nah, kalau tidak, jemput bola gitu ya. Interaksi setiap Senin dan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Only on E-Channel. Jarambah, setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah mitra sadaya, mangga urang lajengkeun nya. Tadi parantos ningal piti-pitina kumaha aya oge geuning di dirinya di Eco Bambu Cipaku aya oge nu namina kaulinan orang lembur atanapi permainan tradisional. Kerasan ieu aya salah sawios pengelola di Eco Bambu Cipaku sareng Kang Bagja. Aduh, sehat Kang Bagja? Bagja pisan di abdi tiasa. Sareng Kang Bagja. Bunga kacida ya. Kang, di dieu teh tadi abdi ningal oge teras nyobiannya nu namina permainan atanapi kaulinan nu aya di dieu. Tadi aya egrang, aya sabaraha hiji nu aya di dieu teh Kang? upami kawinan Moal seueur moal. di dieu teh namanya nu di Eco Bambu. Nuhun. Bambu tujuanna memperkenalkan kembali Mohon. hari
diciptakeun deket ya sedaya. Mohon da eta mah tos aya ti kapungkur nah warisan kolot baheula. Mohon. Mohon. Di Eva teh aya anu kaulinan teh aya Egrang. Aya egrang. Aya Sonda. Mohon, mohon. Aya Sapindro. Mohon, mohon. Terus Wancakili. Mohon. Terus aya oge non namina teh ieu Oh nya congkak. Mohon, mohon. dia jepret. Mohon, mohon. Dia rata-rata Ah, kitunya. Di damel Mohon, kumaha mohon. di dieu gitu. Oh, di dia teh oge murang kali ngadamelan non egrang pangintennya. Dasar panginten awi-awi di dieu nya. Mohon. Terus ya Kang, kan di daerah lain oge seueur nya Kang nya. Permainan-permainan non nu aya di Nusantara gitu nya. Panginten lebih naon nya di dia perbedaanana kumaha ta Kang? Misalnya. Dina jenis mainkeun. Mohon, mohon. Terus soalnya kan tiap-tiap daerah teh bentennya Mohon, mohon, mohon. anu dialungkeun anu disimpen di Oh, mohon, mohon. Mohon. Namina mah atuh salah. Mohon, mohon, mohon. Terus seperti itu. Oh, mohon, mohon. Terus iya Kang, fenomena zaman ayeuna gitu kan, kan ayeuna mah ku seueurna geuningan barudak teh hilap atanapi duka kumaha ta orang tuana tidak mengenalkan kembali gitu kan. Kadang-kadang anak-anak tuh tidak mengenal kan, tidak mengenal gitu yang namanya permainan tradisional. Tah, ku ayana fenomena seperti itu, kumaha ta pendapat ti Akang ya? Jadi salah seriusna naha eko bambu ngayakeun kaulinan orang lain. Mohon, Melalui nya abdi merasa tergugah gitu. Mohon. Sebambu Mohon, mohon. ninggal murang kali enak amang teh ukur sarang nonon modern. modern misalnya nyok handphone gitu kan, game. Kemainan kapungkur mah kan Mohon, mohon, biasa dimainin bisa jami. mohon, Minimal mohon, tuh 2 jami. Kalau punya main coklat sejami kan. mohon. Geus berarti hasil jelema teh teurir. Eta kumaha upami misalkan urang saya sarangan. Mohon. Oke, ada kerjasama Mohon. henteu misalkan teu paing-aing. Mohon, mohon. Ninggal ayeuna nya jalmi itu tos paing-aing hare-hare gitu. Ngobrol urang teh duaan gitu. Tapi nu hiji kudu hare. Leres, leres, Tiga- leres, tiga make heeh. non ilmu batin mah baheula mah gitu. Tapi tah makana gitu abdi sareng sesepuh dieu, sareng Mohon. kali dieu. Mohon. Teh orang kenalkeun deui Ah, kaulinan dia. gitu. Da kaulinan urang teh Mohon. nu ku kolot urang baheula diajarkeun teh leuwih hade itu ayeuna Ah, dina segi gitu. olahragana, Aya. dina segi kreativitas. Kan tenan eta mah. Ngadamel nu kieu upami urang teu tiasa ngadamel. Urang teu tiasa ameng jeung batur. Nah, leres, leres. Teu tiasa itu Heeh. ngadamel ternyata teu tiasa ayeuna kan hayang ameng oh angkat cenah ka ditu. Palanya weh cenah ka asalna. Kampung-kampung aya tah di guar deui di dieu teh. Mohon, mohon, Kenalkeun deui kaulinanna main egrang kan. mohon. Setiap kaulinan nu dilakukeun ku sepuh urang kapungkur itu maknana seueur pisan. Mohon, mohon seueur pisan makna-maknana nya dina kerjasama, terus hidup bersosial oge. Terus tadi Sur Akang teh mendidik anak lebih kreatifnya. Kreatif, mohon. Misalnya tadi Sur Akang teh ngadamel tah, misalnya ngadamel ieu kudu bisa. Dalamun teu bisa intina mah lain dikucilkeun. Kadang-kadang urang teh sok minder. Jakulin gitu. Ada jakulin era gitu kan. Batur panggil sama Era. Da emang lebih bangga gitu kan, lebih bangga dengan hasil karya sendiri. Mohon. Nah, itu Mitra Sadaya ya. Banyak sekali ternyata manfaat dari yang namanya permainan tradisional itu. Yang tadi dibilang sama Kang Bagja itu tadi ada kerjasamanya, lebih kreatif. Terus di Ecau Bambu itu kan ada beberapa, ada kira-kira tuh ada sekitar berapa tadi Kang? Sepuluhan ya, sepuluhan permainan. Nanti mungkin akan lebih dikembangkan lagi gitu Kang. Berjalan kita akan terus bertambah. Mohon, mohon, mohon. Karena kita juga akan terus kita bukukan. Mohon. Kita semua setiap orang yang datang ke Eko Bambu, Mohon. kita akan beri bukunya. Nih, pelajari. Kita orang budayakeun deui lah gitu. Mohon. Mainan orang lemur teh di lemur-lemur gitu. Siga main egrang kan. Mohon. Bisa. Kalau misalkan teu aya alatna kumaha mangga atuh dongkap ka dieu. Jadi aya gitu. Ieu mah sasah meren awi mangga atuh. Mohon. di Eko Sareng aya. sesah milarian awi, sareng sesah oge milarian tempatna oge. Mohon, eta. Kadang-kadang kan tos di kota mah seueur teh gang geuning. Ya, gitu. Upami di dieu mah kan lalega. Makanya
Jadi abdi pertos gatrik. Mohon. Moga naon beli ku abdi dipraktekeun, di lemburna dipraktekeun. Kenapa bae kaca bletak, kaca kan dicari wae. Tapi kan lebih ke maknanya, lebih ke maknanya aja. Kemudian kan abdi ninggal murang kali ayeuna mah usia 40 atau 30 tersetrum. Mulai kerjaanna di bumi, cali itu pernah jalan di kantor keluar angkat deh kena motor. Karena motor, Kapungkur mah kan aya pemisahan tertentu teh ulin. Iya. Maghrib. Mohon. Pas eueuh ngaji bada Isya Ameng deui. Gitu. Nya. Mohon. Gitu. Kadang-kadang misalnya sebelum adan tuh adan maghrib misalnya. Sebelum ngaji itu kadang-kadang bermain dulu di halaman masjid gitu kan. Anu make sarung gitu kan. Anu mobil anu tok-tokan make obor. Obor. Ngalaman abdi kan. Ngalaman. Mereka begitu di lemur gitu janten upami seueur manfaatna. Upami wih ngaji teh kan jalan teh poek. Can aya listrik kan harita mah maklum di lemur teh ya. Janten eta manfaatna. Make tok-tokan disada teras etana hurung. Caang. Aduh. Nah gitu mitra sadayanya kayak orang teraskeun deui ngobrol-ngobrolna manfaatna tentang permainan tradisional. Ulah ka mana-mana. Tetap di Yes I Love Sunda. Only on e-channel. Tak, pemirsa simkuring terus dikeliling ya jajaka. Kekuatan hingga saat ini Rika Rafika bisa berpijak di kaki yang ini juga. Ya udah ngikuti anu kapungkurnya bapak saya. Cangkurilem setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di dieu karumpulna nonoman Sunda Merdeka dibahas gunung arti janten Only on e-channel. Sebuah program yang akan membahas mengenai kebudayaan yang ada di sekitar kita. Pencak silat adalah suatu metode bela diri. Kalau lihat sejarah ke belakang itu banyak sekali versi. Wayang golek adalah suatu seni tradisional Sunda. Budaya Urang setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sadaya urang lajengkeun deui ngobrol-ngobrol sareng Kang Bagja ya. Salah sawios pengelola ti Eco Bambu Cipaku. Kang, ti iraha akang berkecimpung ya nya di kesenian, di budaya anu salah sawiosna nyata kaulinan budak Kang. Nanti berkecimpung teh acang lagi. Mohon. Nembe 8 tahunan. Mohon. Nanti kumargi basic keluarga mah aya kana kesenian. Mohon. Terusan gabung ke beberapa komunitas. Mohon. Gabung miring dengan ternyata tina non kesenian nu kolot urang di luar ayeuna teh loba ilmuna pisan kan. Tah kitu nya Kang. Tertarik angin teh nya. Janten berkecimpung. Pak Topik daerah. Mohon. Sepuh-sepuh nu sanes. Mohon. Oh ternyata urang teh geus ongkoh urang teh hirup di Bandung nya tataran Sunda Jawa Barat. Tapi di mana sih Jawa Barat teh nu kumaha sih sehingga kaulinan kesenian mohon aya gitu. Jadinya mulai tergerus terusan nya alhamdulillah teh abdi masih muda kene. Mohon. Kami ngaranna sepuh-sepuh kapungkur mah hayang terang hiji ilmu teh ka mana karasan mohon aya jalmina nu siap ditaros tah kitu mengpeng aya keneh anu terangeun kitu nya aya pupuhu istilahna mah anu dijantenkeun narasumber gitu ya anu jelas oge gitu kan. Terus ieu Kang
kesulitan tah. Panginten aya Kang kesulitan zaman ayeuna gitunya anu tos serba gadget gitu. Kumaha tah Kang kesulitanana Kang? Ya kesulitanna panginten ketika abdi sosialisasinya di lembur di mana itu rata-rata penerimana teh kira Nuhun. kira oh naon kok udah mikir gitu kamu orang kali terusnya mending main PS Nya mending main PS gitu nggak main mungkin mah naon kampungan seperti non ada mau tuna awi iya mah juga orang lembur pisan itu kesulitan di situ tapi ya kita terus nah gitunya tapi kan abi gaduh murang kali teh seperti abdi gitu terang anu kaulina mun abdi terang ajarna murang kali teh alit kene ulah sampai poekeun lah gitu urang teh ongkoh cicing di Takar Sunda mohon kaulinana wah mangratus gitu tapi orang teh apal hiji oge gitu ya para sepuh kapungkur mah kan ngajarkeun naon tina kaulinan gitu kahirupan urang jeung huripna teh diajarkeun tina kaulinan mohon teu tina sakola seueur tina kaulinan diajarkeun nah gitu terus ai sosialisasi ka mana wae teh Kang ieu teh Kang sosialisasi abdi ka sakola mohon terus mulai digarap terasa komunitas mohon abi mah gitu masuk gitu henteu nyana abi mah video nya pokona dulur urang anu sami ngembangkeun hayu urang tah gitu abi mah tiasana ieu hayu barengan gitu da ieu mah kan warisan leluhur urang anu ku urang kedah dilestarikeun dikembangkeun deui dikenalkeun deui kan upami misalkan urang ngamumule mah ku nyetel kaset ku nyimpen ieu ge tas ngamumule mohon tapi di dieu mah lebih ka ngenalkeun gitu ngenalkeun ngajak gitu nya terus ngajarkeun kumaha cara nyieun anu kieu teh gitu tinu naon bahanna mohon euy kadinya misalkan di ngamumule upami ngamumule mah ieu di babi di di akuariuman disimpan di atas ngamumule namanya dikenalkeun ieu tinggal hayang apa tuh baca tah kali ayeuna mah di paparkeun terus ieu pengadopsian permainan nu ayeuna misalna sareng naon permainan kapungkur kumaha tah Kang tiasa tuh di non ngaranna teh dihijikeun gitu tiasa seperti saena kan aya anu non bowling mohon kan upami kapungkur mah aya boy-boyan penting ditumpukeun nggo batu nggo balna dibaerogeun sami berdua terus aya kasti terus aya oge nu mun egrang mah aya nu namina mah kirang-kirang naon nu orang luar sok ngarang nya aya peran nya di Car Free Day sok ninggal teh sami tina keseimbangan eta oge nya terus ieu panginten harapan Akang ka payuna ya nyari abdi mah ka generasi muda lah mohon kumajak teh ayo urang kenalkeun deui mohon kaulinan orang lembur khususnya ka budak-budak urang gitu da mun teu urang teh usaha deui gitu tah kitu nya Kang nya filosofi nu agung sapertos ieu we Kang cek nya peras nu kieu we nah kan congklak mohon mah teu ukur kena kai aya kebukan non tapi upami digali makna teh sangat agung pisan mohon ieu lubangna nah jeung aya 7 nah jeung aya mohon karena kan ieu teh hirup urang teh 7 poe Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu nya urang aya bekal teh kedah tiasa dianggo misalkan urang gaduh artos kedah dianggo tiasa samingeureun ieu terus urang kedah tiasa nyimpen di dieu terus urang tiasa nyimpen oge urang teh tiasa ngabagi ka batur gitu batur urang gitu nabung paling itu nya nabung jadi urang teh kedah tiasa nya urang tiasa hidup teh sejahtera tiasa nabung tiasa babagi oge kan sanes tah iya kan
abdi oge nu terang teh kadi-kadi ka urang coba prospek ciwit-ciwit lutung kan. Mohon. Tiga nu sepele gitu lah. Mohon. Ciwit lutung. Ternyata pas di tadi ngobrol sama sepupu oh ternyata urang teh ulah nyiwit batu. Da karasa nyeri. Urang teh lain kaulinan tapi sampaikan makna teh naon urang teh ulah nyiwit batu. Mohon. Ciwit ku batu nyeri terus nah jeung lutung. Nya lutung udah sarakah tuh. Ieu Oh nya ya cek. Ieu gitu. Ka batur nyiwitan. Nya. Ulah siga sifat ulah siga kitu. Tah kitu. Mohon. Jadi nya abi harapan teh ka generasi muda ulah kitu. Mohon tah kitunya mitra sadaya geuningan kapernak ku urang. Congklak teh ieu teh liang teh 7. Janten urang kedah tiasa oge istilah nama sejahtera kanggo urang tiasa nabung teras tiasa babagi oge. Aduh. Mantap. Aduh, panginten ieu nu hoyong ameng ka dieu tah ka mana ya alamat teh ya? Mangga panginten upami nu hoyong non ameng Mohon. diajar ngadamel kaulinan. Mohon. Tiasa dongkap wae ka Eco Bambu Cipaku. Mohon. Anu alamatna di Jalan Cipaku Indah nomor 12. Upami meh teu birek deui mah Grand Hotel Cipaku, pinggireun kolam renang Cipaku, eta nu terkenal lam. Mohon. Jadi tempatna enggal. Jadi upami ka dieu teh naroskeunna kolam renang Cipaku, naroskeun Eco Bambu Cipaku. Insyaallah si security keluarga tos tararangin di dieu. Tah kitu mitra sadaya. Hatur nuhun Akang. Aduh, tos ngobrol-ngobrol sareng Sim Kuring, mitra sadaya atau Sim Kuring Kang Kudrat Firmansyah. Tos 30 menit nyarengan mitra sadaya bade undur diri heula panginten nya. Tah kitu panginten. Rek usaha deui ngawumulai budaya Sunda teh lamun sanes ku urang sadaya mah panginten tetep cintai budaya Sunda karena yes I love Sunda. Aduh, tah urang main ya. Ya ka dieu kumaha eta? Ieu teh nu kan ti dieu. Jadi ti dieu gitu. Oh, ngawu tek. Oh, gitu nya.